mangga. Itu juga budak ngaling balak mulang barengan balik terus nyaba. Aya nama mau kudu diteang gajikan nama budakna aya mah pasti mayar barengan. Entah saya dugi ka dieu. Oh, nek ka dieu Neng. Di dieu bumi teh. Mohon, iya Bu Abi. 25 Neng. 25. Mohon. Sing caranya. Aduh, mung aya 2000. 2000 kumaha ya Neng sejauh-jauh dari itu ngojek kur 2000. Ku aya sakieuna atuh yo we. Dek kumaha ieu Neng. Naleponan itu tadi hayo dek ieu non teh kita ngojek papageun bae isukan lah. Kajian buka hutang isukan jadi 50. Kamu kan bunga tuh. DP. Baik. Siap nuhunnya kada isukan 50.000. Assalamualaikum. Aya mah meureunnan jaba budakna ning dia mulang. Jaba geus magrib kieu mah piraku eueuh wae. Waalaikumsalam. Si gelis teh geuning uwi. Kumaha sehat tuh, Cu? Alhamdulillah mama da uwi ge geuning teu anakna naon teu acan gajihan. Kan bae atuh gelis acan gajihan mah meureunnan kumaha atuh adi teu acan mah kada kumaha meureun mamah we teu boga duit deui ngarep-ngarep si Ucu. Gaya gaduh acis mamah teh. Sugan isuk beto atuh. Sugan we atuh kitu. Ayeuna mah beberapa Nya sok atuh udah ka zaman heula kay. Nah kumaha ieu budak paribasa can gajihan ade kumaha ngarep-ngarep indung keur mayar hutang sakitu rentenir teh geuning anu nagihan teh kudu kukuh we mayar hutang teh geuning kudu eueuh wae kudu aya wae jeung panto ditutupan budak teh teh mah. Assalamualaikum. Kumaha ya teh da magrib abi teh terasa ka bumi aya periogi teh da abi teh meureun hayo wae ka dieu teh sok tar aya wae nyumput wae payahna we ayeuna mah abi teh hoyong dibayar sambutan teh Heula panto hayo ngawang bayar. Nah, teh Ece, da enak menges burit, abi teh ieu teh salaki geus nenangan, budak teh nyangut canaon wayahna we ayeuna mah kudu dibayar. Da geuning dia teh katingali budak teh balik ka dieu teh moal uih-uih abi mah balik tadi teh budak teh geuningan katingali. nya balik ieu budak teh can bayaran. Hayo ieu teh arep keur mayar hutang. Keuk budak teh can mayar. Ieu teh hayang wae ieu teh lunasan hutang teh. Loba alasan can bayaran di mana nu gawe can bayaran? Can bayaran Ayeuna mah tong sok loba ngawangkong sok we dra bayar burit. Gila ada gua.